ayeuna mah urang teh balikna peuting wae, teu nyaho tatangga ayana naon ge teu nyaho teh ya. Tatangga aya anu nyengsol anu naon ge teh tadi ge beurang-beurang ge anu wae nu nelpon nya kumaha urangna ge aya di mana-mana. Balik poek, mangkat beurang balik poek. Tas di mana ce peuting-peuting ce? Ngurut bugue ieu teh, maremaan teh kos lebaran. Ngurut wae. Nu peuting-peuting teuing atuh ce balik ngurut teh. Jeung tatangga ge anu mah tara amprok jeung tatangga ge. Loba wae nu ngurut mah ka imah. Cuma ieu teh. Loba wae nu ngurut nu daratangnya ce nya. Di mana-mana kumaha de leungeun hiji. Anu diurut loba nya teu katanagaan kabeh, ngaranna tanaga awewe. Ce ulun maturan ce? Eueuh sorangan wae tah naek ojek dirinya turun tah. Karunya ka dieu teh jero teuing, ka jero teuing karunya. Nya geus atuh meujeunna istirahat ce. Cara rape. Sia kurang ajar, nyegat-nyegat urang sia. Teu nyaho ceu itu jagoan. Aing mah moal sieun ku kun-kun, moal sieun ku saha ge moal. Naon? Aing diurut beheungna, urang di Batak. Ih, genderowo apa naon ieu teh? Hayangna naon? Hah? Hayangna naon? Hayang naon maneh? Mbrut. Yeuh, dengekeun. Maneh yeuh bakal nurut ka urang lamun dibere ajian ieu yeuh. Kudu nurut sia nya. Mun maneh hayang boga duit. Nurut ka urang sia. Kayak amun anu diurut anu kurang ajar. Maneh anu bageana? Ayo urang balik jeung urang. Ka aya tuh entok sapotong. Geus meunang ngeuretan. Jeung geutina ku maneh dileg-leg. Ayo buru balik. Ayo. Aduh, iya mah awal muni kerasa nyeri kieu parega. Kieu kerasa geuningan teu boga pamajikan teh. Dek eta ngurut-urutkeun ka saha? Aing teh serba salah teh boga pamajikan teh. Jeung sihan ge aing sorangan gesrut. Aing kira aya pamajikan macana kolor oge aing gebrek-brek we di pamajikan nu nyeuseuk mah. Nah ayeuna aing karasana duda 70 kali teh kos kieu. Mantan aing 70 kali tidak kos kitu geus kaalaman kabeh. Aduh, Allahu Akbar. Nasib aing teh ku kieu-kieu teh njang. Kesedihna mah kos kieu yeuh, karasa cangkeng aki buat pegel kieu yang. Mangkaning teu boga anak teh kos kieu sangsara. Kudu kumaha yeuh. Dah. Aisyah kaingetan. Rasaan mah ti dieu teh aya tukang urut randa teh nya eta Ci Itoh. Sugan we daekeun ngurut aki. Rasa aki mah da geulis Ci Itoh teh mun teu salah mah geus pernah harita amprok jeung aki. Manehna pandelek ka aki teh ting pandelek geuleuh, ting pandelek bogoh ka aing. Aduh, ada Bandung teh karasa. Bandungna mun di luhur di handap jang hampura geus kos kieu teh. Sugan we Ci Itoh hudang keneh aing rek ka imahna Ci Itoh.
Nurana nu geulis teh aing kerasan teh peureumbeuh tak ilah menurut ku manehna teh nya. Karasa ngeunah ngagaleser jiga nanyajangnya. Kuleungeun ci itoh adalah mesti ngurut kanu beuheung aki teh galeser. Moal kitu aing pisan nurut ci itoh. Ku jelema geulis kos kitu. Jikan hayang nyaho aya moal di mana ye. Syukur-syukur aya. Mudah-mudahan we cita kudu aya ye. Penting ayeuna rek minta dipangurutkeun. Cangeur sakalinya mah ku cita kudu geulis kieu mah. Namun daekeun aing daek teh ka cita. Aduh. Iya, bayang jaho ye urang nyampurkeun ka ditu jang. Sugan we aya. Yuk. Ayo. Aduh. Aduh, menikis karasa muriangan ki karasa paranas tiris dalempang diri tu kadi teh akit ya Allah. Mudah-mudahan cito anu geulis aya hayang tibrahes diurutan ku cito. Alhamdulillah urang geus tepi ya aki ka tempat nu cito. Rupa nu arareueuh pangisareng kitu cito teh teh nya. Tapi pantona melenge saeutik aing rek ngawadikeun sorangan we. Assalamualaikum cito. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aya aduh. Alhamdulillah kebenaran itu cito na aya. Wauheun keneh teh kira-kira lieu ka aki. Aing mah eta tamu aki-aki tengah penting arek naon ieu nya. Aki-aki teh, aki-aki anu kamari teh anu nurus tunjung sugan ieu teh. Cik, aki derek bentar tulung ke cik itu. Aduh, dah gelis-gelis teh ieu cik itu teh. Allahu Akbar, menising sereset ieu kaduha teh. Sing sereset. Aing boro-boro sing sereset. Rasaan teh aing cilak ka aya peuting-peuting aya aki-aki. Bantu-bantu ka mah aing. Cek. Ka kuping teh ieu aki nyarios. Ya kadenge an mah teh maksudna. Emang aing budak. Jika Aisyah kieu babasa lemesna. Cik itu menikah sari. Naon peuting-peuting adi? Cek ya teh aki teh nyeri cangkeng hayang pangurutkeun ke cek itu. Aki-aki teh samanggah peuting-peuting hayang diurut. Jigana ieu boga kalainan aki-aki teh ieu. Cek togaranana aki geus teh boga pamajikan geus 70 kali duda aki teh. Arek gablek pamajikan arek henteu geus diuk heula. Maksudna arek naon? Atuh nuhun je. Naon arek naon ayeuna? Yeuh, aki teh rasanya dari awak. Hayang minta dipangurutkeun ka cik itu. Loba amun nyarari awak mah obat di warung wae. Teu kudu peuting-peuting ngagedor-gedor. Karak balik. Pan ece teh untuk ngurut cik. Sok ngurutan wae batur. Ieu mah samanggah aki-aki nurus tunjung teh. Cek hayang berajuta ku aki dibayar. Hayang bermiliar ku aki dibayar. Samiliar sabaraha juta. Legengna teh aki-aki ieu. Yang Mun penting samiliar saja batak we itu ka dokter. Ame lempeng tong bongkok. Insya Allah menyebatak ku ece mah ye cangking aki teh bisa modal. Bisa modal bisa lempeng. Aing mah aki-aki geus arek mantau ka Sukabumi ge. Masih we ka awewe teh lieur. Diduk, naon anu dirasa? Ih, tonggong cik. Diduk, nangkuban. Tangkuban. Aduh, ya cangking nyeri cik. Aduh. Ieu mah jigana mah isukan mah arek asup ka Sukabumi ieu mah. Urut cik, kira cangking cangking aki pohon. Nangkuban ulah sok. Icing. Amun didinya brondong mah ku urang arek dicabakan. Nara nafsu ka aki-aki geus parareot kos kieu. Aduh, dong sok itu cek. Hayu buru-buru pangurut geus aki geus teu kuat ye, geus teu tahan.
Nangkuban heula, nangkuban. Tong disentang-sentang atuh ce. Ih, bawelna ieu aki-aki nu Sok aki nangkuban sok. Ya arek nyokot heula minyak. Nangkuban. Sok rek nangkuban laki cicing. Yuk, minyak namun tak pagi. Terus aki-aki tah ontolot, aki-aki ontolot. Dengekeunya kumaneh usianya. Lamun ke ku urang dibere tanda-tanda di goroan, maneh kudu datang. Soalnya ya aki-aki nurus tunjung teh kudu dibere peringatan. Tongkos kitu wae ngaganggu peuting-peuting hayang segala yang diurut. Eta teh jelema teh aya maksud-maksud ka urang. Heueuh ngerti? Awas, lamun teu nurut maneh kudu mangkat deui di imah ieu. Entong jadi pembantu urang. Heueuh. Rengekeun urang arek nyampeurkeun aki-aki heula. Naon anu dirasaki? Iya, pokoknya pang manjatkan iya cerita. Icingnya geus nangkuban ki. Sok kayu. Aduh, alhamdulillah cerita tah gini. Aduh, iya menikah rasa kia ginaheun ieu ngurutan cerita teh. Aduh, dah gitu geunaheun. Aduh, alhamdulillah ieu daek ku cerita. Aduh, mana ting batur memadai kos ieu jigana ieu karasa geunaheun. Ina nu ngaganyel cerita. Dinu tanggung aki nu ngaganyel gede-gede ting. Kiraku bobogaan cerita man ngaganyel kieu teu as ieu mah. Aduh. Ngaganyelna sarua jeung aing ieu mah euy. Rasaan teh. Ngeunaheun urutna cerita teh. Tapi asa-asaku beda kos kieu ieu ngaganyel euy. Aduh, ieu ngaganyel jadi kanu cangkeng. Na cerita kieu teuing ieu teh guru teh cerita. Dihandap guru teh cerita. Dihandap. Diukan dihandap dan diukan lebah bol diukan ieu cerita mengeunaheun. Aduh. Ieu ngaganyel na begitu as wae. Gini ieu mangeuki ieu cerita. Wah.